Hayu besti orang mare rasak deui. Ena marek masak ayam goreng manis besti. Bumbuna mah marinasi we lah meh teh hese. Dimarinasi heula meh nyerep bumbuna mun alus mah eta dari kulub we heula. Lantaran rusuh teh ieu mah hoream ngulub geus we dimarinasi sakedeung. Caritana geus beres dimarinasi ayeuna urang gorengkeun hayamna si garingnya ngagorengna teh. Masak lah teu hanyir. Boga keneh leunca jengkol jeung terong ungu di kot Kang Agel lempeng kieu badak. Pokona mah kabeh geus alus dipotongan ieu terek digorengkeun. Pokona mah ayeuna mah masakna nu satset tanpa sesat. Beres ngagoreng jengkol ayeuna gorengkeun deui terongna. Sing asak ngagorengna teh ulah asal itu sok nyala langkrung minyak lamun asal mah. Beres terong ayeuna nu terakhir naon leunca. Leunca sadudulur keneh jeung anggur hejo. Geus asak leuncana ayeuna hijikeun jeung terong jeung jengkol anu tadi. Gebrukeun bari jeung cara ricing wae itu dina sero. Rumul turun kudu dipaksa wae sia leunca teh. Taruh rek dibumbuan. Bumbuna mah uyah, pecin, bumbu sedap. Bumbuna mah sacukupna sesuai selera sakahyangna sanggeunahna we pokona mah. Tos kitu galokeun we. Ieu suami idaman dan siaga ayeuna cenah rek mangyamalkeun. Sok cek teh nyeun sambal tempong lah urang mah riweuh ieu segala dicabak ku sorangan mah. Caritana hayam nu digoreng tadi geus asak geus garing ayeuna urang nyeun bumbu manisna. Asupkeun cai kana katel saeutik we. Asupkeun deui gula beureum. Gula beureumna teh kira-kira saeutik we segede jempol. Uyahan pecinan saeutik we. Kira-kira rada saat paruman komporna asupkeun we eta ayamna. Gula gale tong lila teuing jait we. Tuh jadi engke teh si hayam teh ada rasa manis-manisnya gitu besti. Terus aing teh tadi ngocoblak wae hayang geradahar ieu lapar. Tah kieu ayeuna mah masak teh satset digoreng kabeh. Angkot kudu riweuh tadina mah terong terek dibaladong angkot kudu riweuh cek eng teh kudu nyeun bumbu beureum sagala. Geus asak mah anger di dahar asupkeun jero beuteung nya besti. Sok nu rek narurutan hayamna dikitukeun mun bisa mah dikulub heula entong nurutan urang atah-atah. Leuwih ngeunah we dikulub heula mah terus digoreng sing garing.